anu leuwih hak tina hak eueuh deui hakna jalma anu ngawurukan. Naon sababna? Engke kahareup aya jawabanana. Wa ajabahu hibdon ala kulli muslimin saur Sayyidina Ali eta nadoman teh dina eta nanoban teh anjeunna geus ngawajibkeun kana eta hak teh kana eta kawajiban teh hibdon ala kulli muslimin supaya dijaga diriksa eta hak teh ku setiap jalma muslim. Saterasna saur Sayyidina eta nadoman teh laqad haqqo ayyuhda ilaihi karomatan li ta'limi harfin wahidin alfa dirham. Yakin nyata geus hak geus bener itu. Lamun dihadiahkeun ka eta jalma anu ngawurukan teh kana kamulyaan. Karena ngawurukan hiji huruf diburuhana teh dibere hakna teh 1000 dirham. Anu leuwih hak tina hak eueuh deui hakna jalma anu ngawurukan. Naon sababna? Engke kahareup aya jawabanana. Wa ajabahu hibdon ala kulli muslimin saur Sayyidina Ali eta nadoman teh dina eta nanoban teh anjeunna geus ngawajibkeun kana eta hak teh kana eta kawajiban teh hibdon ala kulli muslimin supaya dijaga diriksa eta hak teh ku setiap jalma muslim. Saterasna saur Sayyidina eta nadoman teh laqad haqqo ayyuhda ilaihi karomatan li ta'limi harfin wahidin alfa dirham. Yakin nyata geus hak geus bener itu. Lamun dihadiahkeun ka eta jalma anu ngawurukan teh kana kamulyaan. Karena ngawurukan hiji huruf diburuhana teh dibere hakna teh 1000 dirham.